mugiaka salamatan salamet ke pangantenan ulah aya kapirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayunanya eta bade istrina masing dugi kahartina artikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamri mangpaatna manfaat lahir batin eulis teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tigin eulis kumaula karaka ulah bahula bisiraka menang bahla kudu bisa silih bela jeung caroge ulah ngan pasir bae meuning oge boga gawe ngarah rapi ngapoe repeh rapi nu saimah rumah tangga teu maninah tapi lamun loba salah laki rabi moal geunah sisi teh kenah kuraka baraka lamun laka goreng sangka muru bawa suka ti ayeuna da eulis atos laksana ngajodoh anu sampurna ngahiji salamina sareng dulur eulis teh kudu bisa akur-akuran kaunga lemur sangkan jadi buah catur catur sing seueur bukur urang ngan kalah kasaun nafsu nu mawata kabur hirup resep loba batur mun akur kasadayana tebongkeun bilasana nu bener tingkah polahna supaya euy sampurna mun akur kasadayana tebongkeun bilasana nu goreng jeung nu hadena sing karasa ku dirina ayo wajah amin ya rabbal alamin Gusti awur kur di awur kur di awur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke dia. Ya. Ya, ya, ya. Itu kanten raginangna. Iya. Ibu bapak, alhamdulillah awur-awuran parantos raise. Mangga menang seorang. Kapayun menang seorang sekali deh. Terus langsung mangga ibu bapak kapayun Maisha tuang ulah Maisha